laras Islam laras gening teh nungtun onta kakantun itu di Saudi Arabia ira tuh berjana itu nyuhunkeun bibitna onta ganti batu ku entog naon aya deui geuning eta waduh hade jilbabna pajarkeun teh jilbab cenah karunya nya waduh bangsa aja lumadak iya kitu anu ngababakan teh hei siangaran uring cepot nya wah siapa deh cepot bangus kitu make jengaran Asep budak gurenya aduh itu nu tukang kuring dawala duh saha cenah ngaranna ararem ini jauh euy budak meureun bangsa naon maneh teh manusia ya manusia wah kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah budak meureun haling sia teh nyamung haling sok tanya nu bener identitasna euy bener maneh teh bangsa manusia nuhun geus umroh rantau sering kan syukur euy aing warga negara Pringgandani ai kitu tapi si maneh teu apal ieu teh kareh kabada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh ieu teh ulu ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu nepi ka nganggap remeh nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk-nyuk palungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bang batik tik pro sebab bodong sabo boko hartos tauhid teh karunya dekat saletos ngomong gitu bisa apa ya atuh hapunten hampura sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh ya aing jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong ai kitu maneh teh di dieu teh geus umur jagong jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing geus musim aya mere aya kaingetan satolol mah kanu boga tanah burukna teh dipajegan nengah henteu sia teh hare-hare sia ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu ngagade lain cing make polo sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. Kalau bisa dari mulai sekarang Anda semua harus melalang pret. Lain seueur goblok. Dina si aing. Lain marukana mun aing ngabodor. Aing teh itu serius. Bukan heureuy aing teh.
Ya mohon maaf aja. Entah mohon maaf. Pokoknya dari sekarang pergi. Jadi kumaha teh? Dek init moal. Ya kumaha dundungan kuring atuh. Kumaha dundungan kuring? Lu punya majikan? Ya aya. Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat. Bubur atuh, calukan dundungan ka ditu. Dundungan ieu anu bogana kitu ngamek. Juragan Arjuna wae heuh. Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh. Henteu tah, berarti maneh teh ilegal. Wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir, lain jempe wae. Tita tadi aing teh ngomong teh budak. Tita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh ampun. Datan nirata ngademen. Datan nirata ngademen ewu pakulingan rana. Tengning juragan. Ya. Aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka. Saha? Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areuweuh nya si Utun Singkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran cararane. Buku Janaka. Jeung Janool ieu Udin bae gede. Buku manehna jauh teu kadenge. Ya. Janaka kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngaringkuk dina obang. Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teu kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu? Abe pikanya ahun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana dek diidinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh. Itu pepelakan teh karek saminggu dek sabulan sabodo teuing. Lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing lain cepot ka kaula nepi ka nyebut ras-rasan ai manehna nya kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah sudah ai manehna teu boga ras-rasan dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep dengan duit teh dalam buka kena nyogok mau aing dibere menyingkah ya dibere menyingkah teh mau dipolotot teuing pemasukan hayo nyingkah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. lu ngancam lu wah, bahan ribut ya, bebeja repot lah. Siapkan tenaga pikiran bisi ribut saya lah. Si dawala bejaan sena laporan ke Kakang Bima saya lah. Tenang. Coba naon bener tegara, tega pati, tega ayo aji mulati tegarnya. Aling pot wabi. Lain hiji cing inget bisi urang kajebak
kabongohan waspada permana tinggal saya kurang ajar satria kurang ngajar hebat maneh sia janaka waduh iya iya modar kurang ajar iya kurang ajar iya aduh alah iya aduh iya aduh alah bini Surawung meni alus pajar aing bini Surawung cenah aduh meni gomplok Surawung teh diri bonding wis iya ya sia benang sia iya nai tuh aduh sok sia mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing. Ha? Itu awewe tingali awewe mending geulis. Nganya. Nganya tuh. Eueuh. Lain awewe. Lain tang kacau tang ku angin. Aisyah katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon ka dieu we didinya ka dieu Surawung iya meren dunungan ananya memas iya hayangnya hawe aing wae wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah karasa sia lesotkeun aing wah hayangnya hawe aing aduh cilaka lu pilarian misi kumaona dunungan dialungkeun jang pilarian kawahangan cilaka Gusti Senopati kumaha bejana kumaha kulan wala dia balad tamtama sadayana bubar katawuran naon sabab eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti
manehna nu salah manehna nu ngamuk manehna nu baeud da araraneh haju abdi oge kurang ajar sanes kurang ajar dari keur dieu manusia mode kitu puguh ku pangeran teh parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing lemah caina bangsana budayana dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi ka teu ngarti kitu kacida teuing eta mah ta eta manusia keur dieu teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai alus dikerdiekeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaet atuh nu kitu teh geuning kagila-gila keding eta nya nurutnya ngamuk anu katingali ku maneh sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas bapakna duka bapakna duka sanes kulan Gusti jadi ngalawan tapi hebat eta anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong atuh nah lain digabrug panah Gusti sarareukut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot neugdreug kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanu saurang kurang ajar tong mah kajing nariksa kasep narima naon nyarita kasep jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena model abdi maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut nya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti maneh teh muji tadi nama aing jahayang ditaksir ku dunungan maksudnya tapi dah kumaha cuma ada geus nasibna kurang ajar temenan haling ku aing urang sing hareupan sorangan mangak kulan Gusti Raden Bima milarian Arjuna tuning net kaulanun kakang karya kapihatur kakang godeg kakang Semar munang beja ti si Semar cenah si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes alhamdulillah nuhun geuning juragan ageung diukut lan diuk sae udah matak mung hiji juragan Bima teh kitu geus soak loba disentak jadi we tenggar kalongeun duh semua kapihatur ageung diuk nguningakeun kulan di sarobot bangsa naon teh nguningakeun Kang naon kumaha salamet ya salamet pangarsa pangaulaan salamet Kang nuhun salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata dileujang kadungsang rebut kekawasaan rebutan heeh ku nafsu mah kitu nya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg
Murukana reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung ketakwaannya dawala rupina tak kitu euy. Murukana teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya ieu mikir tuh euy. Dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh geus magrib. Mun panon poe mah teh surup. Pek pikir ku sia. Teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun. Kasinian urang teh heueuh. Cukolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy. Ulah. Tah kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan. Zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan. Eta mah jamban atuh, ieu mah zaman. Aya laguna teh zaman teh. Kumaha? Baheula kacapangan dina zaman. Urang kaheujeun. Galuh pakuan di zaman aing mah lain zaman. Lamun dikersakeun kemar boga tempat Omar si Cepot ulah dijadikeun RW atau RT. Wah balik. Mana nurut, Pak? Barina oge nah. Mitah nu kitu patut nun. Manurut masyarakat lagi. Masyarakat teh batan ngurut bakal ngejebian. Aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani. Eta teh kula teu acan kahartos. Karti kumaha? Nah eta teh prayogi panyogok ti urang eta nepi leres-leres patugas di karaton. Ai kitu wah sakitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat aya eta pangna ngarugrug naon maksa kudu nyingkah ayeuna kudu nyingkah ayeuna teu pino serak kedah dia kepong gan jiga singa tos ajang palang siang buru-buru bapak nyumput kecuh bapak mau bisa lompat ti heula kecuh ti heula aya anak bapak mah nyumput dinu ieuh ge moal kaciri da poe kecuh jig kade sing hati-hati di lejang jiga red bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa jiga ayo pot buru-buru tingkah kitu init jaga inung aing si Babu Kunti lah sawios ku abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke ya init sumuhun kadea cing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasi kurang ajar tobat anu agung Dewi Arimi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratu jajantu ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti
uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tinggali salira nepi ka donto gitu duh donto tinggali beungeut tuh sakitu berwes atuh nah beungeutnya mati terimunan ku anu nya tinggali mah kulitna we nya butuh adi mah abdi gaduh duda itu asap anak nya urang kawinkeun ka Nyi Ega Bima ti mana panglingihan urang dieu titu ti Lebak tobat tak kaula ge apal salira teh jalma anyar meureun karek bubulanan aya di dieu memang ai kawit di mana sareng bangsa manusia dupi eta abdi bapana ulan tobat ramana sumu atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nurun ka indung itu pun anak teh kulan ieu teh ino murang kali teh abdi ngengengkeun urang asing urang mana ai kawit teh mah ka urang utan nya kitu kulan aduh tobat teuing Gusti ari abdi mah anakonda adi abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak laras salira teh ramana ya muhun sih aduh tobat teuing Gusti nu Maha Agung kakasih teh Bima ari anjeun ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi saha Arimbi sajenagan lah sia teh budak-budak teuing Arimbi belegug mun ka kuping gua beli teh tadi nah atuh sia mah keur nanyakeun saha cenah BKI Arimbi ta eta alah urang mana kaula teh ti puseur dayeuh nagara Pringgandani ngenakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja ai raja di Pringgandani teh anu gumanti aji di nagara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba Arimba incu na bah ameh meureun Rimba tah mah Rima jadi polisi. Rima eta mah Si Demang. tah kitu kaula nun kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan kaula teh pikeun naliti ka ieu tempat nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarurumpaheun ka nagara kaula tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan teh ngala duit teh Bisa jadi teteh. oknum geuning eta geuning pempinana mah henteu kalah soleh ku kituna tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten ieu tadina ku aing rek dibabad panuhun ulah kaula nu dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros ieu parantos kagungan garwa naon salira acan ye bubujangan kene itu gede boros budak teh Budak media. Budak media sama. mun di rombongan masih ius
nya lain gede boros sius mah aingnya gede hutang heeh mun diromongan begitu tah jadi peralatan enak teh iya tah kitu Bima iya teu acan kagungan garwa acan ngenakeun kaula ari minggi da teu acan gaduh salaki kaula oge sabodo teu nanyakeun aing bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan hor nah eta anak ti saha anak batur anak deungeun-deungeun atuh nah make ngaku anak apaan bapak teh loba aya bapak angkat aya bapak tere aya bapak tani aya bapak kukut aya bapak lurah aya bapak balangsak teu boga naon-naon kitu atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula ajis nyingkah tong ngaganggu aing tobat teuing paling oge di ditu mah deungeunana teh bakal lalai nu kitu mah kabukina teh nya jeung pai cucunguk ada napi goreng simut da aya teh nu bogieun kana simut heeh ada ngeunah mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah nyaritakeun kitu kumaha Bima naon kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira bade blak-blakane kaula teh tadina mah leres kaula teh bade ngagempur tapi aya dongkap ka dieu kaula teh meuni ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg dada nepi ka kieu ratu kakara kaula teh manggih rasa anu model kieu pangubarankeun Bimang gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing kumaha kinten-kintenna neangan lalaki bangsa sia tobat teuing Gusti nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu talung keneh kaula nying hareupan musuh ribuan tibatan nying hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teuing rasa cinta ayeuna disidik-sidik mah alus awakna ceueuh nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung hidimbi Bima hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya atuh nah mendingan nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh leres heueuh jangan macam disingkirikeun we atuh cicing kumaha upami aing kapenak pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diiket si eta mah sok dibeja-beja sama bibirna teh bibir aweweun nya aya paduduan kieu mah kaula teh daek we nyai bener eta teh Bima bener nyai bener pisan ulah hilap bari ngopi atuh agan kulup sampeu disurungkeun ku kopi hideung pasti raos aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sanak ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jamina loba
Serjamin sabaraha hiji 200 juta Sanagaraeun. atuh sanagaraeun Temino sanagaraeun pek gerak akun kabina-bina teuing aya salira tobat Gusti ngadon di heureuyan ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu padahal aing teh hirup teh normal Raka Prabu asaku kabina-bina teuing nasib diri bagja awak Bima kaula teh sakali dewe dek nyuuh dek sumolono kaula teh hayang boga salaki ka salira Bima wis ya ampun Bima kaula teh sujud ka salira aing kudu kawin ka bangsa buta urang patut berwes ampun wes ya nanaona ya sok sia ampun Bima kaula teh ridho dipaehan ridho mangga pada disiksik dijenjani casak di walang-walang nyangakeun Bima ngedan obat Dewi Kunti nalibrata aya nu jejeritan ngadangu nu jejeritan yakin ieu teh sora istri nanging ngadangu laporan ti Arjuna leres aya wanoja bangsa Denawa jangkung gede kitu kaayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima kitu kaayaan aya kejadian naon eta teh awewe jejeritan Allah tobat kabina-bina teuing Bima tobat ieu teh saha ieu ibu indungna Bima nu aduh ampun teuing sadaya-daya ibu wis kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi mapak baya kenalara jadi salira teh ibu Bima leres gelis sudi mati suka perlayar kelanan dupi nyai teh saha gelis kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati nagara Pringgandani anu gumanti aji di negara ieu Pringgandani teh pun lanceuk Kakang Prabu Arimeng tobat tak dengan si bapak eta aja deui si bapak eta aja bener gede tak dengan eta si bapak tani ka dieu ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak jingo nya nah maneh teh kaula teh nampi pancen ti Raka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan sabab bejatir beunang percaya selenting waning angin kolepat waning kilat bejatir beunang percaya yen ieu teh aya jelema anu ngababakan di dieu
ditinggal laras pisan ini capetang gitu lamun boga salah kita usaha mau nyarekannya di dapur berinya blok siapa meni kahayang teuing atuh kitu pipiluan minum nabok ka Pak Asep tanpa lah atuh jadi penayagan atau jadi peralatan atau kitu tukang tako naon nu lalajoan teh takolan kabeh atau nu aja tako gitu dah bukan salah ke eueuna beuh teh kitu ngecebrek kaula teu ngabantun wala dia bala tam-tam masih ke pedang tamsir kada berican rasa panah limpung malihanan kantos Bitotama sareng tuang putra anu kakasih Raden Janaka Janak pisaan eta nanti corona ya naon nya euy da dewek nepi ka ayeuna teu bisa atuh teuing teh kumaha nih ka oh teuing dek turunan ti laut Kaler Kalimantan ge bedi deui tah kitu kaula nun barang laporan sadayana wala dia balan tamtama ku tuang putra Arjuna gempar kaula teh nafsu ngagudu-gudu amarah teu kawadahan kaula teh bakal ngayakeun tinakan atunaha barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama kaula teh amon sorangan hirup teh satadina ai manawi teh wah kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan pajarkeun teh cenah teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang halo teu sudi cenah aing kawin kanu cenah wok aduh tuh boga awak-awakan teh meni brewok gitu mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis seperti batur da kaula teh kahayang malangsing upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun tak engke bakal kepeureut beungkeut ku karet ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk iya bujal jadi dua digigir gitu ai teh hareup katingalina kumaha huntu we wungkul bakal bogoheun Bima lamun kitu nya anger kalau leuwih ditampik nah mere resep teh nepi ka geuleuheun ibu tulungan ibu ampun teuing kaula teh tulungan ibu dedeh teuing geulis anak king ulah dipake nyeri dapun anak Bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira dalah kadulur-dulur nage kasar neng ka ibu ge babu kitu tara nyemah deui manehna mah da eta semaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta kitu tah tukang gambang tah nyemahna teh nah ada asal aya sanggu gede ka kada nyemah naon bedana jeung zaman baheula zaman jahiliyah nyemah kana roti heuh dina zaman kiwari ge kitu teh aya we nu mere maranghakan kakaradi dinya numpukna naon bedana jeung nyemah ka roti mata kurang mah tarang ngagunung pikanang domar kitu cegeng oge tapi hasil wae pada mari hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura anak ibu Bima
eta teh adatna kulaan Dewi Kunti Nalibrata watak wantos hiji istri siswi na Resi Druasa anu parantos pinuh ku ilmu panemu jampe pamake Dewi Kunti Nalibrata kagungan ilmu nyaeta pikeun ngagelisan ieu Dewi Arimi ku cara menekungkan Maha Agung Jabrata Kahiyang Maha Sukma alayan saciduh metu sakacapnya tawuros saturung winara ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti Nalibrata ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan kopi-kopi eta geuningan miraat moal rasana meuni acoy murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang murah cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang sabot ngiceup aing Gusti nete teh heueuh lain jadi geulis euy jadi langsing jadi menarik jadi menarik perhatian atuh Jadi keren wow keren gunungan jadi daek keun bobogaan ketika kitu. gelis kaulah nun salira teh teu goreng patut da puguh panggelisna salaresna mah Bimawe anu kabaraman nu ampun ibu ampun sing percanten ka ibu Bima teh bakal bogoheun ka salira wah moal teu ngegerebeg aya nama juragan Bima deuleu tong boro Bima aing oge hayang Bu Ibu Bima aya jurig bogoheun Bu aya onom aduh ampun teuing tenang gelis tenang anaking coba ngalih ka dieu nung coba teuing Gusti babuku teueuh teuing Bima ieu sembah Bu nuhun kasep tah neng kitu nyemahna teh di pangku tara deku cara batur aya jurig bogoheun jurig di mana kasep ulah ditubieu dibantingkeun teuing di mana ragragna aya eta saha Bu awewe anyar bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu saha ieu Arimi kakasihna ieu teh rayina Raja Arimba Raja Pringgandani kunaon teh kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu putri gelis anu Raspati model kieu ku anjeun disebut jurig ku anjeun disebut onom kaluwihan teh Bima lain eta ieu agan abdi mah nyaksi kieu tadi mau ngomong lagi ngageureulung meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima
jadi teh Arimi nu dibantingkeun ku aing. Bener. Ih, hampura we atuh. Ya bogoheun. Udah sarua ya panonan nu manehna ge. Nya. Tah kitu pek aya nama geulis. Gara tampi cu ieu teh pibagjaeun. Tampi anu bakanya ka urang anu bakal ngajait nasib urang sararea ulah sok kitu kasep. Ulah tumpas kampi Orai. Tobat. Ieu teh naon? Nanaonan sia? Hei, Naon? nanaonan? Nanaonan. Atuh we nu aya mah kena naonan. Geuning kikitian geuning deui. Si Syahrukan. Tobat. Hampura Arimi. Ya daya waglanana kaula nu Ai sugan teh. tepi damel kaula nu kaula teh saumur hirup kakara atuda katari kataji ka pati-pati ku salira. Ser jajaka anu nyeratan da kaula teh acan aya maksud. Nah ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratu jajantung luar biasa. Ieu panginten anu disebut cinta mungaran. Muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadeudeuh ka cinta kaula. Aku terima Arimi. Nuhun kaula nuhun. Hidimbe. Tobat. Sa. Aduh, ningakeun kaula nun itu teh Kakang Arima pun lanceuk. Mana teh? Itu Adi aing bejana disiksa Hidimbe. Ieu. Belah mana adi ngaing? Hidembe. Wala dia balat. Kula. Belah mana adi aing? Sada jamar padi sidi campurana. Tangan tanu balera tanuna usukana. Salamatnya ayah. Alah kamana si Aceh? Purba Kesa Dan boa-boa adi aing aya nu maehan. mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu. Iya. Boa adi aing gugur di pangprangam. Aduh, asyik boa-boa. Hidembe. Arembe. Asyik. Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratang ademan Satu. datan niratang ademan ewa pakulingan rana dan nirah ingkang prata Saha paralun malum kasuhun ninggalin nu dipamrih hapunten anu ditendak kaula nun Raka Prabu Saha ningakeun Purbakesa ieu teh lanceuk maneh Raka Prabu ieu teh Rai Arimi. Wah sia. Wah Arimi nanahaun Arimi Mancing teteh beraku Arimi kitu. Dek nipu sia. atawa ngejebak ka aing
awewe di mana ya? Ya terayi Raka Prabu lain. Kurang ajar. Aduh, nguningakeun kaulanu. Lain siap kurang ajar. Obat. Laras ya terayi. Sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu. Nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh. Ngajebak sia ka aing. Lain Raka Prabu sanes aceuk arimi. Silaras pisan ieu teh penasti kasayang tumampara. Ya inggih. Ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima lain. Obat. Pindah tah. Aduh, tobat. Untung salamat. Aduh, ampun teuing nuhun Kakang Bima. Teu ngaku adik ka kaula geuning. Kurang ajar saha eta? Ku aing sia bongana sia Rimi ampir-ampir ngamasing pati tu makaning perlayan. Ngetan sia. Aduh. Itu wah suka temuaki jadina dulu paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa nyata we geuning Arima lumpangu mun sagede kitu dulu Ulah hilap bareng ngopi atuh agan. Kulup sampeo disurungkeun ku kopi hideung pasti raos. paingan geblik cai nepi ka euneur. Bener, akang murukan teh. Menang baja syot ti lauk nolol tina cai. Kumaha cenah? Awas cenah pocing hati-hati ceuk lauk. Lauk. Kabeh jangan Dewe. kakang. Heeh. Teuing da lauk teh digelung. Ayo lauk kabeh jangan. Kurang ajar. Coba sia. Saha sia? Aing pisalakeunna Arimi. Mana adi aing? Tadi nyamperkeun tadi aku ku sia. Penasti kersayang tumampara. Iya inggih. Ieu Bima dirontok. Nanging kaleresan Bima nyingcek. Doh. Sedangkeun disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalungkawingna. Atuh ieu Arima gugulitikan dina gawir. Ai dihanapna teh emel. Anu temahna Arima mebes kana emel. Itu kayaanana. Bakatingku gede awakna teras nobros kahanap. Anu timul datang cai ti hanap. Buukna Arima kaseret ku cai ti hanap. Anu temana ngarumai karuhur mungsrat. Cai anu sakitu gedena. Di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna. Wah!
cai yang Ngaburiawa tuh. lah pamuing kana gawir Pak nyeta Ngaburiawa itu cak buuk wah ngagedean gitu Pak urang ke bawah banjir ya Ririaban tur. kapan aya ka itu langsung ngalir tuh lain ti laut teu ieu mah jadi deuleu kasuburan kamakmuran deuleu ieu cu Menang ku pabrik aqua. jadi we pabrik cai ya bisa diinumnya Pak heuh Nah, pabrik cai dimanfaatkeun ke. cing kira-kira cek bapak ieu ngaranna naon ieu si walungan teh Pak nu pika ngalir itu ngagolok kok kalebak cu urang ngaranna nek kali rambut jang nah itu tidak sirasaina deuleu saperti buukna arima geuleuh umpal-umpalan Ririaban. teu sangka euy jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deuleu ieu Kehidupan yang di dieu mah ieu. pada hakikatna mah arima itu bisa menyuburkan negara Betul, betul. Ada manfaatnya mah. jadi ada manfaatnya nya Pak heuh kadejang tapi dalam mun eueuh tatangkalan mah deuleu ieu teh moal biji sirah cai model kitu jang heeh oh jadi ku seueurna tatangkalan nya Pak cek dewek oge Datang sumber cai teh. bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertala harja deulin menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan dan teh meureun muah pijigana nyate nya Pak heueuh jang jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir Anu iman komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina tapi sabalikna teu nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang si ngamut teh kan. oh wa idna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid tageuning siling apa ieu apa abdi teh guguru ka Ustad Tete Pangnuliskeun kana Tete mana Tete nong syukur jang tak atuh ku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kenging jodoh tangtosna dirapalan panginten gede pusir dayeuh pringgandani ku kituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu ti ulah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna tebih tina marga sae ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan kadua atuh urang teh menang jodoh hartina teh nagara pinangih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta jeung laharja amin. ieu lalampahan urang pungkas ku kemang ti detik sinebaran sari tutup lawang sigotaka Ya, aing geus disalin malah. Asep mah asepnya tiga selebriti. aduh saragam ti TPI teh euy Dah nyaan jiga. Kasep 3 pajajang sari jadi. Sah juga pajajang sari jadi tong sok kitu ya Pak alah sok atuh prung kanya renggong buyut kasangakeun ye ka Pak Haji Sidik Ka Ibu Aja Nini, Ibu Hajah Nining anu bageur anu tara nagih Haji Mahro, Kang Jajang sari jadi nanti Haji Mahro jangan. Pak Haji Bahro Asep Halim. Asep Malim cing dara ramang sampai aya inje mun uing ieu teh lengser na Berlin Duh.
Wakil ngujar segala mah. Sok tiba suka deui lamun panggil lamun dipatang putar dunia suka dibelku pati berkumpang Kunaon? Duduh teuing. Nasib diri mana kieu-kieu teuing. Aduh. Pamirta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamirta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajagajung ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, comment, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni, hirupkeun deui basa, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit kengeng ampun, lain ngarep keun ka pasti. Si horeng. Wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeannya anak incu anu bakal metik hasi ngala belah pepelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana.
hasil tina goro hasil tina bohong yen tetep pangeran mah muarek dolim ka makhlukna silakan jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana natrat tina ayat-ayat Allah muarek dolim ka makhlukna Allah muarek nangeui ti bongkokna numatak eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas sok kasasarnya lampah nafsu numatak kaduhung badan anu bakal katempuhan diri nu bakal kacing ciri coba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perceka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah tobat tari nu miskin oreng kieu karasana seher kanyerian abong kena ganuhina ngan ukur menakut darah pikir kusut marung kawut itu lain natu kudu kumaha mana nyeri teuing maha pangna dituding namut kemang teh kakang semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik asa teh kuahan teh hirup nepi ka kieu ngimpi naon penting tadi ai aduh ya ku Arjuna jaman diri saksa dicabok ditanjong deh disiduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun aleuwihan teuing dunungan nepi ka kitu kakang Semar kabina-bina teuing nasib apa mah bati nyeri asa bayah ngarasa tugeunah ruksak perih pada rangkung jantung hiup milu bingung raga ngarasa tunggara
pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugi janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda Jaya Salamina Simkuring Kailan